Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan kasugri pamiarsa, mitra kaum danguan mulia. Sampurasun wargi-wargi sadaya, waluya dongeng Sunda. Puji syukur orang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Agung, Pangeran Numur Beng Alam anu maha musik melikeun urang sadaya nu hirup kumelendang di alam pawayangan. Rehna dina larasan ayeuna Kang Gilang tiasan pangandai kasugri pamiarsa nu mikaresep tur mikatresna kana pedaran acara dongeng anu kajomantarakeun di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Oge anu kapidangkeun ti radio Kamemet kasugri sadayana. Kang Gilang yang haturkeun nuhun ka para wargi sadayana anu parantos subscribe di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Kang Gilang oge bade ngemutan anu teu acan diaktifkeun notifikasi atau napi tanda loncengna mangga diaktifkeun supados henteu kakantun cariyos anu salajengna. Tong hilap sabada-dangukeun pedaran ieu dongeng, di like, di share, atau napi dibagikeun di medsos kasugri sadayana. Kasugri pamiarsa mitra kaum dangu anu mulya, dina larasan ayeuna Kang Gilang baris medar hiji cariyos anu naskahna ditulis ku Surya Pringga. Dinten ayeuna kasugri pamiarsa urang tos nincak bagian ka-12 dupi cariyos anu baris dipedar ku Kang Gilang dina judul Peurah Ladang ka Peurih. Ladang ka Peurih. Ladang Kaperi Yasana Surya Pringga. Mudah-mudahan tiasa janten pangbeberah manah oge panglikur kalbu kanggo sadayana anu mikaresep tur mikatresna kana pedaran acara dongeng. Mangga urang sami-sami bandungan, urang sami-sami pedar hiji cariyos Yasana Surya Pringga dina judul Peurah Ladang Kaperi. Peurah Ladang Kaperi. Abri-abri ganti suka prak-prakan mun aing atawa kulawarga aing paeh ku jalan disebakeun. Yakin aing kudu nalungtik kabeneranana. Mang Ibro ngagerentos bari dibarengan ku kumecrek jeung rumahu. Ninggang wanci lohor, tangkal cengkeh nu jangkung badag kakaraang geus dipupu kuduaan. Samemeh mindah tangkal Mang Ibro ngoloyong heula rek ngadon salat. Rurat reret neangan pangwuduan breh katempo teu jauh ti kakalen, teu jauh tina kakalen nu eta aya wahangan leutik nu caina kawilang badag. Cai hera ngagenclang nu turun ti pagunungan ngagolontor tina solokan badag tuluy nyimpang kana wahangan leutik. Mang Ibro melong kana lebah gombangan anu aya pipireun wahangan gedig disampeurkeun. Tuluy cai wahangan teh disalengkomkeun kana eta gombangan guludag cai teh mudal minuhan kula. Ngahaja kitu sote sabab Mang Ibro nyekel pageuh kana pamahaman fikih Imam Syafi'i yen ngajaga tina mustakmal jeung mustanajis cai kudu aya dina ukuran 2 kulah atawa leuwih. Gejebur Mang Ibro wudu sanggeus gombangan pinuh wuduna ge ditawu make leungeun sabab yakin caina loba. Reng sewudu gancang muruh kana gembolan anu dikaitkeun tina dahan cengkeh. Breh katempo di jero gembolan teh aya sajadah, sarung, kampret, lengkep jeung kopeahna. Ber sajadah dibeberkeun luhuran dapuran eurih nu samemehna geus meunang ngarbah-rebahkeun.
ceg kana padom nu tara tinggalin di babawa. Kira-kira wanji asar nu ngarala cengkeh geus tatan-tatan rek marulang ka saung. Datang mangsa peuting bari ngadagoan pitunduheun. Maranehna marotelan cengkeh tina pangkangna. Kitu jeung kitu nu dipigawe ku Mang Ibro sabatur-batur unggal poe jeung unggal peuting dina enggoning buburuh ngala cengkeh. Rasa Mang Ibro geus meunang 2 minggu mondok moe di kebon cengkeh jeung baturna nu sejen. Poe ieu minangka poe pamungkas gagawe ngalaan cengkeh. Malah kiwari mah karingi meutan cengkeh nu nyarang ciwungkul. Buruh geus dibagikeun cengkeh oge geus dibawaan. Sababaraha balen mobil L300 pulang anting ngangkutan cengkeh ti leuweung ka lembur dunungan. Ninggang mangsa pasosore Mang Ibro jeung Mang Kosim geus saged rek baralik ka lembur. Kantong rangsel geus disoren, karung bulog nu eusina pakakas gawe geus dijingjing. Mang Ibro jeung Mang Kosim kebat lumampah dina motor nyorang jalan koral anu tarahal di Paleweungan, muru ka palemburan. Anjau kalebah jalan hideung motor ditupakan ku Mang Kosim jeung Mang Ibro ngadon mogok. Nu dua antrat juru tarurun bari ngulak ngilik motor nu mogok. Mang Kosim buru-buru muka jok motor ngilikan bensin tapi pinuh kene. Ragamang kana busi alus kene. Mang Kosim bangun sibuk mulak-malik motor teu daek hirup. Ari Mang Ibro mah ukur bisa nempokeun kalakuan Mang Kosim nu geus kesa ngoprot balas nyelahan motor. Sabab manehna mah teu nyahona naon ngeunaan motor, malah mawana ge teu bisa-bisaeun acan. Nu duaan geus beak dengkak ka Sugri ngahudah hade motor nu teu kapanggih panyakitna. Antukna ku maranehna kalah kating haralu. Maranehna kalah kating haruleng. Rek teu kitu kumaha sabab keayaan patempatan nungan ukur pakebonan jauh ti pamukiman. Malah kendaraan geus langka nu liwat sabab waktu geus nyadak kaburit. Sakalina aya nu liwat ge nyerempeng teu bisa dieureunkeun komo mun dipun tangan tulung. Kumaha tuh Sim? Urang dorong wae yeuh, saleumpang-leumpang. Kemun mangki bengkel orang eureun, Mang Ibro mereka mandang. Paling ge kana kitu meureun Mang. Kumaha deui itu dah? Tembal Mang Kosim semu hanjelu. Geus puguh kitu mah nu duaan lumampah ngadarorong motor bari disaksian ku layung beureum nu ngempur di tungtung kulon. Tidid sorak klakson ngagareuwah ku nu dua anu keur jongjon ngadorong motor. Ret meh bareng Mang Ibro jeung Mang Kosim ngalaliuk muru datang nasora. Breh saurang jajak anu pangawakan jangkung badak geus eureun deukeut maranehna. Kunaon Mang? Mogok? Ceuk eta jajak ka kanu duaan. Jang tis. Puguh ge nya mogok jang. Tembal Mang Ibro ka eta jajakan utete langaranna entis. Aduh, kawatos teh ieu. Nah tos ti marana kitu Mang? Biasa jang, tos usrip ti leuweung. Beu teuing mangkana teh keneh ka lembur teh. Cik Mang, cuang setep ku abdi. Ah, keur wae jang. Rek ngeureuyeuh we ah. Mang Kosim milu maliran. Is, toson tenang. Tapi keneh ka lemburan. Sakedap di gepoek geura. Hayu ah. Mang Ibro ngiring sareng abdinya. Mang Kosim nyupiran nu eta. Keun, tibang keur ku abdi di step. Ah, jadi ngareweukeun atuh jang. Wios Mang, adatna. Sok, enggal tuh. Ceuk entis ngagentakeun. Geus kitu mah teh talang kecelak Mang Ibro ilu kana motor entis sedengkeun Mang Kosim mah numpak motor manehna bari disetep ku entis di tukang.
Entis teh tetangga Mang Ibro nu kiwari digawe di jongko beasna juragan sastra di pasar Ciloa. Bisa gawe di jongko juragan sastra so teh sareatna di jalanan ku Mang Ibro basa juragan sastra anyar jadi minantuna. Entis mangrupakeun seorang jajaka nu lungguh turapekan dina gagawena. Matak teu aneh mun dina waktu sakedeung geus loba kadudukan alus di tempat gawena. Bubuhan budak yatim nu geus ditinggalkeun ku bapana ti keur umur 5 tahun mula. Manehna geus bisa prihatin ti keur leutik mula. Sajabat tirapekan teh entis teh kawentar amis budi tur hade tata hade basa. Matak teu aneh mun entis kacida dipikannya ku indungna. Keur maeukeun manehna teh anak hiji-hijina katambah alus akhlakna. Kasasama teu weleh someah marah may manis. Saluhureun dipihormat kasahandapeun mikannya kasasama oge ngahargaan. Atuh puguh we salembur batu demprak mah geus teu bireuk deui. Malah loba wanoja nu mika hayang dipileuleungkeun ku manehna. Tapi entis mah jiga nu can mikir-mikir, pajarkeun teh cenah can wareg ngurus kolotna. Atas di mana kitu yang teh ceuk Mang Ibro ka entis. Mangsul teh cibentar Mang di piwarang ku juragan. Tembalna singget bari angger sukuna mah ngadoger setep motor Mang Kosim. Geus kitu mah jep be Mang Ibro teh teu nanya deui. Sabab karunya kanu keur ngatik tanaga mun bari diajak ngobrol teh. Jauh teu burung cunduk, da anggang teu burung datang. Kira-kira wanci isa nu tiluan geus anjog ka lembur batu demprak. Motor Mang Kosim nu mogok peuting-peuting ge disimpangkeun heula ka bengkel Mang Dadan nu aya di puseur lembur. Nu satuluyna Mang Ibro jeung Mang Kosim ku entis diantirkeun ka imahna sewang-sewangan. Aduh, nuhun pisan Jang. Yap cua ngopi heula, ceuk Mang Ibro bari ngepeulan duit ka entis. Mangga Mang, atur nuhun pisan. Is, nanaonan dari Mang teu kenging kikieuan teu kenging. Entis kekepehan. Je keur ngagantian bensin Jang, lumayan we tuh. Aduh cekap Mang, atur nuhun, atur nuhun. Geus da sakatranan wae abdi ge ieu teh nya. Mangga ceuk entis bari ngepeulkeun deui duit Mang Ibro bari ngabiur maut gas. Beuh teuing arejang entis, pokna lalaunan. Aya kareueus nu luar biasa ningali pamolah entis model kitu. Geus langka pamuda nu jiga entis nu daek tulung tinulungan jeung sasama. Mang Ibro neuteup seukeut ka entis nu keur nyemprung mawa motor nepi ka leungitna dihakan poekna peuting. Sanggeus entis ilang tina panempona kojengka Mang Ibro ngalengkahkeun sukuna muruk ka imah. Assalamualaikum. Pokna sanggeus anjog ka panto tepas. Waalaikumsalam. Tembal nu di jero kolotrak kadenge sorana muka tulang. Nah penting pisan papana. Bari jiga nu lulungu biecin ngabagiakeun ku pananya. Nya eta puguh ge motor si Kosim mah mogok lah. Kajian juga teu naon. Pokna deui bari ngoloyong ka jero pangkeng. Nya kitu deui Mang Ibro oge tuluy ngoloyong ka pawon rek ngadeuneun deun pakakas.
Gerawuk beteng Mang Ibro menta dieusian ret kana meja makan gede ngalengkah. Gap kana turup sanggup breh ukur aya sanguna sacaceting nu geus semu morolok. Mang Ibro ukur gogodeg. Tiluba omong gancang indit ka warung meuli endog, cikur jeung bawang. Datang ka imah tuluy popolah kesreng sangun semu garing teh digorengkeun. Bubuhan geus parigel dina barang asakan. Teu kudu nungguan lila sangu goreng alam Mang Ibro teh geus asak, celebek teu antar parah deui. Sangu goreng nu haneut keneh teh tuluy dihanca. Sangu goreng sapiring metung geus erep. Mang Ibro gura-giru ka kamar cai rek ngadon abdas sabab can salat Isya. Efek sangu goreng geus naek kana mata reng seisa goleda geus arek gigireun bi eci nu keur ngaguher. Mang Ibro nu waregkuna sangu goreng katambah tas capek. Dina waktu sakedeung geus nganjang ka alam pangimpian. Waktu nyerelek maju ka peuting ka Sugri kaayaan pilemburan geus rehe cebrek. Nu kadenge ukur sora sasatoan leutik nu reang patembalan. Sakapung sora nu nakolan kohkol ti pos ronda nu ditempas ku sora bul. Angin peuting ngadalingding nyupkeun hawa tiis nu karasanya coan kulit. Mang Ibro nangtung di hiji palataran nu kawilang lega. Langit lenglang taya tedeng aling-aling, tapi aneh di sakuriling bungking amparan langit teu katempo aya panon poe. Malah kelir langit nu ilahar biru kiwari mah semu hideung. Caangna di sakuliah pajajahan ukur haleungheum. Satungtung deuleu ukur palataran lega anu taringgul ku batu cadas. Mang Ibro luak lieu ka unggal manahab estu taya sasaha cuang cieung taya tanyaeun. Ampun. Iji seorang ngageureuwahkeun Mang Ibro nu keur ngajanteng bari hulang-hulang. Ret Mang Ibro rikat ngareret ke arah datang Masora. Breh katempo saurang awewe keur lumpatan. Pakaian rangsak rupana curumut buuk ngariringkik matak pikawatireun. Nu keur lumpat teh muru kalebah Mang Ibro gebeg. Mang Ibro reuwas barang nempo aya nu kaluar ti satukangeun batu gede. Hiji wujud buta nu pangawakanana jangkung badag. Pakulitanana hejo sihung urang geteng leungeun ranggoas rek sagep-gepeun ngegabruk awewe nu keur lumpat. Pak, tulungan Pak. Cek eta awewe ka Mang Ibro. Mang Ibro hemang sabab eta sora teh geus teu bireuk deui keur manehna. Tuluy neges-neges kanu keur lumpat gebeg Mang Ibro reuwas geuning tetela nu diborok ku buta teh ranti anakna. Nyai, kontan Mang Ibro nyorowok bari ngorejat hudang. Na kaayaan hawar-awar aya soratan katinggalan ngageuingkeun hiji warga nu keur ti brasare. Sutisna Cek eta sora semu harosos. Bray seorang jajakan nu katelah entis beunta. Napasna reng hapranjuk bangun eungat, matana molotot ngegambarkeun ka keung nu luar biasa. Kesang badag kesang lembut kaluar masihan awak. Logai Andika. Cek eta sora mindo parenta. Lalaunan awakna cengkat kolesed turun tina pangkeng. Mangsa
Tunduk waktu ninggang mangsa, andi kang abdi kakaula. Lugay, lugay, lugay. Jurung Gunung kayaan di luar kandak kalayan di luar kendali dirina entis nangtung bari sorot matana mancok ka hareup bangun kosong. Kojengkang sanggeus menang tilu lengkah awakna malik deui ka tukang. Breh katempo begedor cau ngajepat tina urut ngedengna gilek malik tuluy kebat ngalengkah lalaunan mapai karpet nu semu ngempur hejo. Ditungtung karpet geus nagen kareta kancana mapaguarugana. Anjog kalebah kareta teh tata pasili deui celak diuk dina bangku emas nu dipapaes ku Inten Rinukmi. Sanggeus merenah kadali kuda dibedol ku hiji jiri nu mangrupa denawa. Ber kuda bodas meberekeun jangjang. Kotoplak geleber kareta kancana teh ngapung ngawang-ngawang mawaraga badag entis ke alam siluman. Ras deui inget basa manehna keur ngalacengkeh di lemah neundeut. Kalayan tekung singinjeum mata manehna nempo sorangan mobil juragan sastra liwat hol ti gunung nu ceuk beja mah tempat pamujaan buta hejo. Mang Ibro beuki yakin yen minantuna munjung sabab yang entis mangrupakeun pagawe nu pangkacoona. Astagfirullah entis teu sangka nasib anjeun jang mangkaning anjeun jalma soleh hade hate hade tata hade basa mika hormat ka sasama nah anjeun beuti kersakeun jadi korban ka kejeman setan eda jilat tentullah. Gusti mugi sangkian abdi teh teu beneran sing husnul khotimah jang entis da anjeun mah jalma soleh. Gerentes Mang Ibro bari teu eureun ngagogodeg. Hegat Mang Ibro singkil make kampret jeung calana panjang lengkep jeung kopeahna. Jeringking indit rek ngadon ngalayad ka imah jang entis. Puji kuring jang entis mah asa kasep pisan leuwih tinu biasa. Harita macan sadar yen eta teh hiji tanggara yen jalma rek tereh eueuh teh. Yeuh. Modal moal kitu rek sebakeunna kuludunganana nu ngawangkong beuki uplek. Pugu kuring ge geus tangkadinya kuring mah da yakin juragan sastra teh beunghar teh lain ku jalan wajar. Da kuring ge apal zaman sangsarana. Ngan dina waktu sataun mah na ujug-ujug berat beunghar. Tembalna bangun nu yakin. Gandeng cetu aya mitohana. Ceuk baturna mere tanggara basa Mang Ibro liwat ka hareupeun maranehna. Sabenerna mah obrolan warga nu keur uplek teh kadenge ku Mang Ibro. Ngan manehna mah jongjon we sabab geus kapiheulaan ku rumasa boga minantu model kitu. Gedig Mang Ibro muru ka tempat ngamandian katempo sababaraha urang keur ngeusian ember ku selang leutik. Hol paajengan dituturkeun ku layon entis nu dipararan ku koopatan. Layon digolerkeun luhureun pamandian. Ger nurek nyiraman maraca sholawat digalindengkeun. Ajengan dibantuan ku sababaraha urang warga nu salah sahijina Mang Ibro ngalaksanakeun kawajiban nu hirup kanu maot buktina ngadusan janajah. Pameng Mang Ibro sakatenan we bersihan kokotorna ku Mang Ibro ceuk paajengan nitah ngawaradonan. Teu talangke ragama Mang Ibro ngodok palawangan tukang janajah jang entis. Sedengkeun paajengan mah ngurutan beuteung janajah. Kebek Mang Ibro luas
pasanyangan palawangan tukang jang enti sabab tetela palawangan nana pongpet di kodokan ge oleh teka panggih ras inget kana mitos nu nyaritakeun yen jalma nu maot disebakeun mah sok tara aya palawangan tukangan. Tapi Mang Ibro tegeruh kanu sejen pikeun ngajaga kahormatan jenazah. Rapih diadusan kebat layon dibungkus tuluy dibawa ka masjid pikeun disolatan. Mangsa pecat sawed mula sara jenazah jang entis geus lekasan. Mang Ibro marengan kula warga jang entis nepi ka imah. Sanggeus sagala beres Mang Ibro tuluy mulang bari mawa 1000 pananya ngeunaan ka sang tukang maot na jang entis. Kasugri pamiarsa, waktosna rupina tetos teu nyekapan, urang tekapkeun dugi ka dieu heula pedaran acara dongeng anu kapidangkeun di radio Kamemit Kasugri sadayana oge di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Hatur nuhun anu parantos manco, oge hatur nuhun anu parantos subscribe tong hilap anu teu acan mangga diaktifkeun tanda notifikasi loncengna supados henteu kakantun carios anu salajengna. Oge tong hilap di like, di komen, sareng di share atau nabi dibagikan di medsos Kasugri sadayana. Urang tepang dangu de enjing dina waktos sareng galur anu sami. Kang Gilang pamit. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios Waluya Dongeng Sunda. Waluya Dongeng Sunda.